Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mu'idzu nafsi billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampurasun rampes moga rahayu sagung dumadi. Salam Rahayu, salam Pancasila. Ujung tepang pamirsa sadaya di mana wae ayana. Hatur nuhun atas mampir di saluran pojok ieu masih dina raraga sakedik-kedikeun ngaguar kasundan saya aya manawi ban katampi da lebet ka saya mah henteu. Ayeuna urang caturkeun ditinggal karuhun dina widang kemasyarakatan nyaeta anu disebat Tri Tangtu di Buana masih dina jejer kalungguhan basa. Sebenarnya mah kula teu nyaho kana jero-jerona pelajaran ieu aya ukur saliwatan ari nu dikecapkeun ku karuhun kula aya kamiripan ngan pastina beda basa. Jadi lain kula mapagahan ngojai kameri anu penting pelajaran ieu tong leungit minangka tutungkusan karuhun pasundan di bidang kanagaraan atau ringkesna dina kemasyarakatan. Saacana ngaguar kecap Tri Tangtu di Buana, urang kedah nyawang heula kayaan kiwari dina kanyataan nagara sareng bangsa. Purung ah. Ayeuna mah pola tata negara mangga istilah trias politika. Hartina tilu kalungguhan tata negara ieu mangrupi kasaluyuan para pahlawan nu ngadegkeun bangsa Indonesia. Ari nu janten sapuk para karuhun para raja para pandita nyaeta bangsa Indonesia mangrupi bangsa sareng wilayah nu digaduhan ku pajajaran, wilayah nu direh ku Majapahit. Kaping 3 nyaeta dipasiep ku bahasa Sriwijaya nyaeta Malayu. Bahasa dagang harita engkin jeneng janten bahasa Indonesia. Jejeg dina Sumpah Pemuda tahun 1928 rasa rumasa janten bangsa Indonesia ngangge bahasa Indonesia teras ajeg dina kemerdekaan awitan tanggal 16 Agustus teras tanggal 17 Agustus di Jakarta hari resmina pangangken ti para inohong, para pemuda pejuang, para raja, para tetua adat nyaeta wilayah Indonesia nyatana wilayah Nusantara nu direh nu dijajah ku Walanda. Nyatana nu nyepeng kalungguhan hukum digelarkeun janten lembaga Mahkamah Agung ieu nu neulah wewenang yudikatif. Kalungguhan pangistrian gempungan suara rakyat minangka wakil keluarga bangsa Indonesia nyatana MPR teh zaman kiwari ya nu disebatna lembaga legislatif, lembaga anu sah resmi nu tiasa ngistrenan sareng ngatur pamangku negara. Nu katilu nyaeta lembaga eksekutif hartina nu gaduh kawenangan ngalaksanakeun ngaraksa ngariksa dayeuh ngolah negara, luyu sareng hukum sareng tujuan negara. Nyaeta jontorna di lurah negara atau nu disebat presiden teh. Kadituna jajaran para inohong di bidangna masing-masing aya juragan kades, Bapak RT, Bapak Amil nu ngurus kemasyarakatan, juragan dokter, agan mantri, agan bidan nu ngurus kesehatan keluarga, aya juragan letnan, agan polisi, juragan lurah tamtama, nu janten panglima ABRI, kapungkur mah inohong pimpinan angkatan perang, nyaeta Gatot Kaca minangka lurah tamtama. Janten telepat teuing upama secara sederhana panglima angkatan bersenjata ayeuna disebut lurah tamtama. Ieu mah mung nyaturkeun dina bahasa wayang. Ulah dianggap jadi kecap resmi punten. Tabe pun.
Yuk lajengkeun. Anu dimaksud Tritangtu di Buana nyata singkat nama 3 pokok-pokok ajaran atau pokok aturan anu tiasa nangtoskeun kesejahteraan negara atau rakyat di Buana atau di negara. Aya 2 kecap nu mirip hari jagat nyatana lingkungan anu leuwih alit, sedangkan Buana lingkungan leuwih ageng. Misalnya jagat Karawang, Buana Kasundan gitu. Jadi maksud di Buana ieu hartina teh di negara Sundan zaman harita. Nu tilu nu nangtoskeun kesejahteraan atau kekayaan rakyat umum nyata anu kahiji Rama, anu kadua Resi, anu katilu Ratu. Karamaan karesian sareng karatuan. Rama nyata kokolot lembur anu ngurus masalah rumah tangga desa, karukuan bidang tani dagang atau liana. Intine mah Rama teh nyata kokolot lembur anu dikolotkeun anu gaduh kasanggeman sarta kemampuan kangge mimpin wilayah lemburna. Anu kedua Karesian nyaita sesepuh di bidang agama, sapalih anu ngajarkeun ka para cantrikna, sapalih di mukuskeun kana tatapa sareng bakti ka masyarakat. Anu katilu Ratu nyaita diangkeun anu dianggap anu dipercanten gaduh hak dina wilayah minangka warisan tanah pusaka ti para karuhun ti para dewata, boga hak sarta kasanggupan pikeun ngaraja hayeup dalieuh ngolah negara. Ieu 3 perkara ieu teh kayaan secara nilai-nilai anu umum. Di zaman harita kekuatan inti masyarakat aya 3 perkara eta. Mungkin karatuan teu aya masalah direh teh dijah teh atau perang teh runtuh, tapi selagi karamaan kekuatan di lembur di daerah-daerah masih kokoh, pemimpin wilayah kedua anak resi-resi di bidang keagamaan masih gaduh pangaruh nentaremkeun masyarakat, ieu tiasa aman, tiasa ngadegeun di karatuan. Emang kalamaan sareng Karesian ieu warisan budaya ti Kanjeng Rama Adam. Nyata karamaan nyata ngurus kemasyarakatan, Karesian nyata pengetahuan dina hal karohanian atau keagamaan. Bahasana maloba aya biku, aya kiai, intina di bidang keagamaan. Ieu gambaran dina waktu sarita nana susunan masyarakat aya dianggap karamaan Karesiana, susunan kepemimpinan negara na wilayah pajajaran aya Pandita Agung, Resi Agung gitu contohnya. Biasanya Rama ieu sapali ngurus masalah militer, sapali politik, sareng politik karatuan. Itu Rama sang Resi ieu pertimbangan kangge ratu nu ngadeg tabepun paralun. Janten tiasa wae ieu Tritangtu di Buana ieu teh semboyan di zaman harita dina persatuan karageman antara masyarakat daerah sareng masyarakat umat beragama supaya bersatu dina negara. Contoh ieu tiasa disaurkeun, tiasa disebatkeun ieu contoh ti Bogor. Upama telepat mah kawaruh ieu tina warisan pustaka lontar
mun dipanjangkeun bakal panjang. Ayeuna mah urang cendekeun wae dina larapan lampah, aji diri, aji zaman, aji negara. Hiji geus aya larapan. Di MPR aya utusan daerah, aya utusan golongan tur agama. Anggap nu ngadeg janten presiden eta jembaran ti karatuan. Nyaeta jenisna ratu desa atau lurah negara. Basa kiwari mah presiden negara republik. Tumurun tina lalakon Semar turun ka dunia. Tina Wisnu robah jadi rakyat biasa. Lungguhna seukur jadi lurah disebut Lurah Semar Baduranaya. Tiasa disebut oge kalungguhan presiden ayeuna ibarat Super Semar atau Semar zaman kiwari. Kan Semar nu baheula mah najan rada goreng tapi Wisnu batara kusumah. Tapi Semar ayeuna mah najan gagah tapi rakyat biasa. Bisa salah bisa bener. Dua larapan teu sampurna. Upama karamaan karesian minangka jejer tina kaaripan lokal Nusantara, ieu dianggap acan pas, acan sampurna. Nawidang karesian hartina agama lokal nu geus merenah, nu geus maneuh samodel agama Islam Sunda Wiwitan, agama Kapitayan, kudu janten lebet kana agama resmi negara. Laras memang aya nu merenahkeun janten adat tradisi eta napi kalebet kepercayaan. Upamana agama Islam tapi ngagem kepercayaan tani Sunda Wiwitan. Tapi aya oge anu di wilayah sanes Sunda Wiwitan ieu mangrupi agama sareng kepercayaan masyarakat. Kaping kalih karatuan Nusantara nu aya ayeuna oge para inohong adat najan parantos percayakeun wilayah KRI, saena mah tetep masih gaduh suara. Kapungkur Presiden Soekarno ngadamel tunjangan bangsawan kangge para keturunan Raja Nusantara. Awitan zaman Presiden Soeharto, suara paguyuban keraton Nusantara mulai dianggap. Keraton ieu sanes saingan negara, tapi kekuatan negara kedah dianggap badaya kolot presiden. 3 larapan kangge anak Bapak Tani. Upama dibacakeun tritangtu di buana ieu rakyat umum bisa janten teu adil. Kedah aya rangkeun bahasa saya dibacakeun piwuh ku tetandingan. Nyatana kahuripan jalma eta tani, guna tani, tani kulit, tani dagang, tani rumah tangga. Tana emak masyarakat, nyatana bapak, eta bapak tani kabeh anak emak jeung bapak. Tah tritangtu di buana eta ayana dina widang tani rumah tangga. Upama dibacakeun deui tritangtu di buana ieu dihareupeun juragan letnan, juragan kopral, para tamtama anu tos samia karipuhan nanggung keselamatan negara, janten kedah rangkeun ilmu buhun. Panami deui nyaeta rangkeun perimbon panca tani panca 5. Panca hartina tartib susunan atau indeks. 1 Sri, 2 Lungguh, 3 Dunia, 4 Lara, 5 Pati. Sri hartina ayana para petani nalayan rakyat leutik. Istilahna kudu aya doa ti rakyat leutik. 2 Lungguh artina Ratu Lungguh menak sabar, nyatana ayana kedudukan para pengagung. 3 Dunia artina para inohong anu sugih bisa nulung ka sasama jalma, nyata buktina para saudagar jalma beunghar. Luhur kota gede dunia. 4 Lara nyata golongan resi pandita sareng para rama nu daek kelaraan nandangan puasa tanpa berata keur keberkahan negara. 5 Pati nyatana para prajurit tamtama angkatan perang nu sanggup bela pati pikeun keselamatan bangsa jeung negara. Karatuan karamaan sareng kapanditaan nyaeta jejer dina naktu 2, 3, 4 jeung 5. Sakitu we saya aya cag. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.